Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun langkung tipayun mangga urang sami-sami nyanggakeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci serta sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin nu simkuring dipihormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji biantara nu judulna ngamumule bahasa Sunda. Sateuacanna simkuring ngadugikeun ieu biantara, abdi bade nyuwunkeun heula hapunten bilih aya cariosan ti simkuring anu kurang saruyu. Para sarerek anu ku simkuring dipihormat, sakumaha anu kauninga kurang sadayana di zaman sapertos ayeuna di mana loba rupa-rupa budaya asing ti luar nu asup ka lingkungan masyarakat urang. Ulah nepi ka ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lemburna sorangan nyaeta di Jawa Barat. Kukituna urang sadayana utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngalestarikeun budaya Sunda khususna aksara Sunda. Utamina di daerah Tasikmalaya di antawisna aya pelangjaran nu nganggo aksara Sunda sareng aya oge nu dipelajari di sakola. Nah, aksara Sunda oge aya 4 rupa komponen, nyaeta aksara Sunda suara, aksara Sunda rarangken, sareng angka. Aksara suara dibagi janten 7, vokal di antawisna a, i, u, e, o. Nu kadua nyaeta aksara ngalageuna. Atawa komponen inti tina aksara Sunda di antawisna nyaeta ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, wa, sa, ha, pa. Nu katilu aya rarangken nu janten pelengkap komponen aksara Sunda nu jumlahna aya 13 sareng dibagi 3 nyaeta rarangken anu aya di luhur huruf. Rarangken nu di handap huruf sareng rarangken nu sajajar aya oge angka hiji dugi ka 10. Tiasa ditulis kangge aksara Sunda. Kitu manawi nu tiasa kusimkuring didugikeun dina ieu biantara inti nama ngamumule bahasa Sunda teh penting kangge urang sadayana utamina warga Jawa Barat. Moal seueur anu dicatur mung sakeun anu tiasa kapihatur hapunten bilih kirang tata dasane sarjana ahli biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.